Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah abadi naungi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca kumwae kasadayana kanca-kanca abah wargi-wargi abah sanusantara sadunya teu diwiji-wiji kum weh pokona mah sok supados teu nyangkolong kana waktos mangga madep mangga nyangakeun kanca Siruyung Kawu biasana Bapak S. Sukandar. Kemari teh kanca parantos dugi ka Pasurangga hiji jawara nu kaciluk garung teh ayeuna mah nepi ka murbutkeun Cipanon nyuuh kana dampah suku karna gendak mundur manehna teu buru ngabiri-gidig mireungeuh leungeun katuhuna Pasurangga nu boleger beureum manehna sama sakali teu nyangka yen akibatna gerakan besot teh sakitu hebatna manehna sorangan teu kuat nanyona. Duy kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Ampun ujang, ampun Bapak badanna da dihampura kasep ampun. Pasurangga teu eureun sasambat bari sumegruk nyuuh kana taneuh. Salah atuh menta pangampura ka kaula mah Pasurangga. Sanajan sorakarna masih keneh teugeg tapi jelas pinuh ku nada dareuda. Janten Bapak teh bari disampurnakeun ujang. Pasurangga tetep nyuuh. Komo kitu. Tayak pikeun kaula mah Pasurangga. Hampura tuh Bapak teh kasep. Sanes ka kaula Pasurangga. Margi pangampura ti kaula mah teu acan tangtos tiasa kacana ka akhirat. Karena ayeuna mah nyaritana leuleuy. Lantaran amarahna sama sakali geus leungit sapisan. Namung Bapak, upami Bapak tiasa meruhkeun nafsuna pajatun. Ulah dugi ka teras ngunek-ngunek kepun aki. Anu saterasna pajatun sareng pun aki tiasa silih hampura. Insyaallah kalapartan Bapak dina hal ieu tangtos tiasa dihapunten. Kalih nanti eta Bapak kedah janji yen kapayuna Bapak moal ngagunakeun ilmu pangawruh Bapak dina jalan kamaksiatan anu teu dipiridho ku pangeran. Cing kumaha Bapak? Nuhun kasep. Mangga perkawis kijatun mah tanggelan Bapak. Oke mangga Bapak janji muga kasaksian ku Gusti Nu Maha Agung. Bapak sejanohonan kana kapalai ujang tadi. Upami Bapak Jalir
mugia ulah jamuga. Alhamdulillah. Cobi Bapak eta panangan teh urang landongan heula. Karena bari ngaluarkeun ubar puruluk pamahanan ti Tuan Behram. Sanggeus diubarkeun, ret bae dibeungkeut ku wawalun manehanana. Geus kitu mah, bring tiluanana arindit deui ti dinya. Pasurangga nu terus rek kapal buan ratu teh. Manehna ayeuna balik deui milu ka Karna. Lantaran rek ngakurkeun ki Jatun supaya ulah ngunek-ngunek ka Ki Mursid. Ieu teh mangrupa hiji kabungahan anu pohara bikeun Karna mah. Sasat nu jadi aki teh bisa leupas tina tekadna jalma anu ngunek-ngunek pikeun males kanyeri. Jag urang tunda heula. Ayeuna mah urang nyaritakeun kaayaan di tempat sejen. Kanca dangu sadayana sanggeus karuhan Mbah Jagur jeung Mbah Bejo teu kapanggih. Taksiran bae geus jauh meletengna ka Lebak. Gumilar katut pamajid teu kebat ngudagna melang kanu diimah bisi kumaonam. Leheung-leheung mun bener Mbah Jagur teh terus mangpret. Kumaha lamun terus nguliwed kanu bala. Lumpat ngan sakadar miceun salasah. Ari heg teh ngajorag ka imah ngadodoho anak pamajikanana. Dina baralikna deui teu babarengan. Mun pamajid terus mapai jalan rondaan. Ari Gumilar mah ngoreleng ka tempat tadi nyorang jalan satapak. Rek nyamper heula Sari jeung Ganjar bisi araya keneh di dinya. Lantaran tadi teh kareret maranehanana keur ngajaranteng we nempokeun handapeun tangkal peuteuy bisi ngadaragoan. Tepi ka luhur pasir bener we araya keneh ngariung tiluan jeung si Rawun. Geus kitu mah bring Marudun muru ka imah. Si Rawun anjeut dina tak-tak Gumilar bari sungutna teu repeh disada. Ku kitu teh mah rasa bunga meureun dumeh nu jadi dunungan unggul tarungna. Datang ka imah geus nyampak pamajid. Sanggeus reureuh sakedeung dak we baradami nyawalakeun nu cikeneh ka karakarandapan. Nu akhirna sadarea samiuk yen Mbah Jagur teh ulah diantep tapi kudu terus diobrot sing nepi ka beunangna. Lain rek binasa ngan samata-mata pikeun natanyakeun wijana anu kungsi diculik tea. Geus dirageman nu rek arindi teh Gumilar jeung pamajid. Satungtung Gumilar lunta ninggalkeun imah Nyi Arum jeung Sari katut Agus sarta Ganjar. Sina caricing di Nangkapait ngahiji jeung Pa Asmita katut Maesih. Peukeun mah ngarasa melang katurug-turug supaya ulah hese nguruskeun dagangan pausahanana ulah nepi ka pugag. Pikeun kuarkirna mah kapan aya Ganjar jeung Agus. Atuh ari aya di Nangkapait mah Nyi Arum sarta Sari teh bisa kajaga sapopoena ku Pa Asmita. Bener aya Ganjar teh mah tapi tacan bisa diandelkeun sapinuhna lantaran masih keneh hejo pangalaman. Atuh Agus sasatna balata bolotok keneh naker. Isukna bring Marudun ka Nangkapait. Pogo we pikeun Pa Asmita katut Maesih mah teu kira-kira ngagebegna barang ngadenge kitu-kitu dongengna Gumilar waktu kamari. Jadi nungtun inget deui ka incuna anu geus sakilawasna sasat geus kapupus tina hatena. Mun barang mah geus dilapurkeun lantaran hantem diinget-inget oge kalah kawe matak siwah. Numariang geus jung
tujuan pokok rek langsung ka ujung kulon ngadatangan deui padumukanana Bah Jagur. Lantaran pamikirna moal ka mana deui jigna Bah Jagur jeung Bah Bejo teh pinasti balik ka kandangna. Teu poho nyimpang heula ka Cigasti, bebeja ka Paparta jeung ka Mamimi katut ka Aki Dekong. Sakalian nyekar heula ka pajartanana Aki Sidik. Aki guru nu teu suda-suda ngeusian hate sanajan geus lawat ngulang ka asal. Dina nyorogna deui ayeuna nyang hareupan tanah kuburan anu geus rata. Tapi batu tetenggerna mah masih keneh belger sarta dieusi ku tulisan titi mangsa. Sakurilingna di tembok di hade-hade. Gumilar teu burung hariuk alum pinuh kasedih. Hatena jumrit nyambat-nyambat ka anjeunna kari tulang talengna. Boa geus ancur leungit jirim ganti sifat awor jeung tanu nu ngeukepan jasad. Ebrehna kaluar mangrupa kunyemna biwir ngucapkeun kalimah Allah. Bade dibarengan ku keclakna Cimata nu nyurungkuy tina juru-juru panon. Lain Cimata kana langsaan sasat nu ngumbar kasedih. Tapi Cimata katresna hate nu tetep ngendat sapanjang zaman. Pageuh maneh pameungkeut deudeuh matri ngancik panali asih. Tetep dina pamadegan kukuh pengkuh dina tangtungan. Ngindung kasaur karuhun titilar pikeun nu ngora guareun anak incu sangkan teu pareumeun obor ulah ngarempak adegan nyaeta guru ratu wong atua karo wajib sinembah. Pamajid atuh nya kitu keneh dina ngaharukna ayeuna ngarendeng jeung Gumilar. Sanajan bari teu kedah tapi ari hate mah alewoh sacarita. Ngebrehkeun deui janjina baheula anu geus diikrarkeun ka Aki Sidik. Yen manehna sejak ngaping ngajaring ka Gumilar ti kadeukeuten. Ieu sababna anu matak manehna ayeuna milu lunta ngabarengan. Padahal samemehna mah Gumilar teh rek ngajakan Ganjar pikeun pibatureun di jalan supaya teu asa luak diuk nyanyabaan. Balik ti pajaratan munjungan deui ka inung bapa sarta kanu jadi aki. Sanajan ukur ngukut tapi kadeudeuh sarta kaheman mah teu suda-suda. Ebreh dina rek jungna deui miang ninggalkeun Cigasti. Boh Paparta boh Aki Dekong beak-beak nyamihapekeun ka Pamajid. Sangkan Gumilar dijaga ireug talingeunna. Atuh Mamimi mah komo deui. Teu kalis anak geus halughug jangkung, malah umurna geus maju tengah tuwuh. Tapi teu burung. Gumilar dibaseuhan ku Cimata, diusap, dielus-elus. Ciciren kadeudeuh nu tetep matuh, kaasih nu teu oleh ngancik. Ka Gumilar asa ka anak meunang ngabejrelkeun sorangan. Lamun harita Gumilar atau Pamajid nyahoeun ka mana lalumpatna Bah Jagur jeung Bah Bejo. Moal terus nyusul tepus ka ujung kulon. Lantaran Bah Jagur jeung Bah Bejo teh di Cikandang. Nu maksudna rek ngadongdon muridna Bah Bejo anu ngaran Ki Ardaim. Cenah cicingna teh di Cikandang bawahan Cikajang. Tapi kacida ngaranjugna nepi kanu dijugjug cenah Ki Ardaim teh baheula oge geus indit sirib bubuara ka kontrak Sumadra lantaran cicing di lembur taya kamarasan. Sasat geus kagok lengkah terus we duanana ngagardig leumpang badarat. Barang geus narepi kanu diseja terus bae tatanya maluruh Ki Ardaim di mana tempatna. Ari meg teh meunang jawaban nu matak semeg. Cenah geus pindah deui ka Cikupa. Atuh giring deui bae. Geus teu nguruskeun di kacape nyorang jalan panuduhan.
Ari jol ka Cikupa terus bae natanyakeun Ki Ardaim. Puguh oge ka manehna mah teu aya nu bireuk. Lantaran sok ngajar main po. Atuh jol-jol aya nu duduhkeun we pernah bedengna. Ngaran-ngaran ka guru tur lawas-lawas kakara patepung deui. Nya teu wudu Bah Bejo jeung Bah Jagur diaku dihormat-hormat. Gepyak dibagiakeun ku bubuden anu pinuh ku kasonoan. Saterusna ngabuis ngadarongeng nyaritakeun lalampahan masing-masing. Waktu Bah Bejo nyaritakeun boga musuh tangguh sarta nyaluuh menta dibantuan ka Ki Ardaim. Lain deui Ki Ardaim ngarasa bingungna. Puguh manehna mah saeutik oge taya niat pikeun riributan jeung pada batur. Bari jeung ngagulukeun kanu teu urus. Sasat nyar-nyar pikasusaheun sarta pikiraneun. Bengkah jeung sasama teh nganungtun picilakaeun. Komo deui ieu mah sasat pipilueun kana urusan batur. Sok sanajan guruna sorangan. Ongkoh deui manehna teh beunang disebutkeun jelema kacangcang ku gawe. Goreng-goreng oge mandor metik. Moal bisa sakama-kama ninggalkeun kawajiban anu geus jadi tanggung jawabna. Jadi Andika teh moal nulungan ka kaula teh Daim. Bah Bejo ngalelekan ka Ki Ardaim. Duh sanes teu kumarep Pak Guru. Mung kumaha atuh. Kapan kuring teh jalmi kacangcang ku padamelan. Ki Ardaim tetep dina alesanana. Udah moal meakeun waktu Daim. Menta prewe atuh saminggu mah kadunungan. Teu jauh ieu tempatna. Birakaning Cicapar tonggoheun Wanaraja. Boa 3 poe ge beres. Indit balik 2 poe. Tu di ditu sapoe. Bah Bejo keukeuh. Sumohon ku kituna mah Pak Guru. Mung kuring teh. Lah naon kitu kasebatna teh. Ngamusuhan kajami nu teu tuah ti dosa. Geus puguh ka kaula boga dosana mah. Sumuhun. Keukeuh we abot kanggo kuring mah Pak Guru. Itu gitu mulang tarima we atuh Daim. Mana tandana bebela kanu jadi guru teh. Bah Bejo terus nyesedek. Namun eta Pak Guru. Pak Guru tos teu kiat atuh komo kuring. Ki Daim jadi beuki bingung nurut kumaha teu nurutnya kitu keneh. Wah ngarti mah. Dekat titih kaula teh ngan rumasa eleh tanaga. Jadi lamun nginjem tanaga Andika bari ngagunakeun ilmu nu ti kaula. Yakin Andika teh moal asor. Bah Bejo ngawadul ngarah piandel. Dikitukeun teh. Ki Ardaim teu ngomong deui. Bingung lain sisiwo. Ongko ari hatena mah tetep teu satuju. Lain ku sieun-sieun kitu. Ngan teu perlu we make kudu milu ribut teu pupuguh. Manehna guguru ilmu teh lain kadinya maksudna. Lain pikeun sawenang-wenang ngalakukeun kabengalan, kadugalan, kasasama nu tanpa dosa. Tapi ngan sakadar pikeun ngajaga diri ulah bolos strong teuing. Lamun ayeuna heg manehna pipilueun. Lain bae manehna jadi kabaud loba musuh. Tapi oge tangtu bakal mangaruhan kana pagaweanana. Santeuna tangtu digawena moal bener. Anu bukti we ayeuna teu pupuguh kudu ninggalkeun pagawean saminggu lilana. Bener pikeun kapentingan nu jadi guru teh mah. Tapi ari pikeun ngahaja-haja nanda sajalma anu taya pasal naon-naon mah jeung manehanana. Asana teh ke heula. Kumaha Daim? Sanggup teu? Bah Bejo geus karenyeng hayang nyaho kapastian. Mireungeuh muridna kalah ngajubleg. Duh, duka tuh Pak Guru. Ki Ardaim beuki bingung. Wah,
lain duka. Eta kira-kirana sanggup bebela kanu jadi guru? Yah, teu sangemen beureun ka. Tadina eka ka mah ngajarna henteu digemleng heula. Mun hayam mah kurang peureuh. Bah Jagur nemrong, kadengena matak nyeletit kana hate Ki Ardaim. Sanes kecing atanapi jejerih sieun ku pati. Atanapi sanes teu aya kabelaan kanu janten guru. Mung kuring teh apan gaduh gawe tangtos moal kawidian pere. Ki Ardaim bari ngararet ka Bah Jagur. Hatena ngarasa ngahayap oge. Daun ceuli ngadadak panas teu beda we tinu disebit. Ngungeng katorekan. Lir ngadenge sora gelap tengah poe ereng-erengan. Barang ngadenge ucap-ucapanana Bah Jagur kitu. Jadi Andika teh leuwih mentingkeun pagaweannya jeung tinimbang bebela kanu jadi guru. Bah Bejo teu beda we tinu ngababeleh. Ih, tangtos we Pak Guru. Margi kuring teh gaduh tanggung jawab kanggo ngurus anak sareng pamajikan. Ki Ardaim ngajawab tanes, tapi nyaritana bari tungkul. Teu waniun melong beungeutna Bah Bejo. Gagal kagungan murid teh kakak. Bah Jagur bari ngaret ka Bah Bejo. Murid kaula mah si Darma jeung si Piong nepi ka ngalakon ngalungsar jadi banusan di Miramar. Eta teh nembongkeun kabelaan kanu jadi guruna. Atuh ki jamian sanajan ayeuna hirup keneh. Tapi manehna nepi ka ngarandapan cacat matana teh teu bisa awas. Lantaran baktina ka kaula sabagai guru manehanana. Bah Jagur bener-bener nyundutan hate Bah Bejo. Dasar adat-adatan Bah Jagur resep pisan ngadu-ngadu Raja Wisuna. Pogo we. Tumrapna ka Bah Bejo lain deui matak ngentabna. Boga rasa teu diajen kudu jadi murid. Nu antukna nafsuna ngusial. Mata hurung beungeut euceuy. Awakna ngagidir teu beda we tinu muriang keur nirisan. Madaim, bener Andika teh moal ngabelaan ka kaula. Geterna sora ayeuna mah geus beda. Ciri wanci Ki Daim kudu iatna hati-hati. Carincing pageuh kancing, saringsat pageuh iket. Bisi Bah Bejo aya maksud nu teu hade. Duh, ampun Pak Guru. Ti tadi oge kuring teh sanes teu bade kumereb. Mung sakali deui ampun paralun anu kasuhun. Jembar salira anu ditedak kuring teh gaduh kawajiban. Eta naon Ki Ardaim? Da kaula moal maksa. Moal maksa nu teu suka. Moal meredih nu teu sudi. Tapi Daim, anak itu mah Andika teh teu pantes ngabogaan ilmu panemu ti kaula. Maksa Pak Guru? Naon-naon nu geus diajarkeun ku kaula ka Andika. Ayeuna ku kaula rek dicokot deui. Kaula sange kabogaan murid nu teu satuhu ka guruna. Dicandak deui kumaha Pak Guru? Ki Ardaim beuki bingung. Dicokot kumaha? Boguh lain mikeun barang anu aya jentulna. Dicokot Daim. Dicokot ti Andika. Teu meunang dipiboga. Teu kahartos. Manasina barang tiasa dicandak deui. Da ada ilmu panemu we bisa dicokot deui. Coba ayeuna kaula rek nanya. Dina naon diteundeuna ilmu muti kaula teh. Bah Bejo dari anaker nanyana. Sumuhun dina emutan. Ari pikiran dina naon ayana? Dina uteuk. Ari uteuk? Sumuhun dina sirah.
Dah, bening, ngaku rehel. Mual senyokot. Bah bejo nyerengeh teu hayang. Maksud Pak Guru? Oh si Randika, nuku kaula bakal dipenta. Lantaran jadi dinya ayana ilmu-ilmu nuti kaula disimpenna. Cohag nama. Utek anjeun Daim. Ku kaula rek dipenta. Kaarti aya nama. Atuh sami we atuh sareng Ki Ardaim teu kebat nyaritana. Di corona ngadadak seuseut kasurung ku kakagetan nu pohara. Lantaran tetela. Mun kitu mah manehna teh rek dialapatina. Oh taya di jalan lain Daim. Ngan eta-etana pikeun Andika ngulangkeun di ilmu panemu nu ti kaula. Kajaba lamun Andika rek nurut ka kaula. Kaula oge moal pikaluasan. Nurut mah taya panginten. Jalaran papalingpang sareng hate. Hanas Pak Guru meryogikeun sirah kuring. Sanaos kuring taya kawantun. Sasat ngunghap campelak kanu janten guru. Nanging kapaksa we moal tiasa kasanggakeun. Ki Ardaim ngajawabna tandes. Durhaka. Murid durhaka. Babejo nyentak bari ngagebrag palupuh. Nepi ka imah teh karasana ingeung jiga-jiga rek runtuh. Teu pantos dihirupan ge. Goblok murid kieu dodongesna mah. Bener Andika teh? Bangkelang anu jadi guru? Tapi no damel kapaksa. Binatang, bener-bener sia mah Daim. Sato oge sok gablek panarima. Ieu deui sia mah manusa. Babejo ngarejat hudang, bari teteh nyerag. Nepi ka pamajikan katut anakna Ki Daim racleng kaluar lantaran paureun bedengna runtuh. Nyaeta kaula teh manusa anu matak moal ngagugu kana karep nu teu bener. Sanajan jolna tinu jadi guru. Ki Ardaim ayeuna mah geus buleud hatena. Moal mundur satungtung buuk, moal ngejat satunjang beas. Jeung bae manehna luncat kaburuan. Terus ngabelecet ka jalan nu jauh ti bedeng. Maksudna mah supaya ulah ngagujurudkeun. Pokona mah teu kolu riributan di hareupeun anak pamajikanana. Tangtu matak nungtun sentar kana hate. Ulah beja teh, dagoan deuleu. Adinya tamah sia lalaki. Babejo bari ngudag. Teh bayana guru. Murid bejo mah moal ngejat satunjang beas. Asal dina ngabela bebeneran. Ki Ardaim nyorowok geus rada anggang reg manehna eureun. Montong mama kaing deuleu. Najis. Najis deuleu. Gablek murid pantar sia. Babejo na malang. Serog babejo ka hareupeun Ki Ardaim. Napsuna kagila-gila. Boga rasa dicampelak kuno jadi murid. Teu anta parah deui hiat we rek nampiling. Tapi Ki Ardaim sanajan manehna rumasa pangabisana moal nandang kanu jadi guruna. Manehna teu cicingeun. Pipina arek dikoromeoh ku dampaleungeun anu jebrag mah. Anu dieusi ramo-ramo nu gede hampir sarua jeung cau raja. Sagilek manehna ngabalirkeun beungeutna. Yuk deui. Leun kencana rek ganti ngagampleng. Ki Ardaim ngalegot nyumputkeun sirahna. Leungeun katuh bah bejo ayeuna nyuruntul. Rek mapeg hulu ngagunakeun teunggelan ujungan. Tapi Ki Ardaim rikat mobloskeun badana ngaliwatan gigireun bah bejo. Sanajan manehna aya kasempetan pikeun ngetruk iga burungna bah bejo. Manehna can daekeun wani ganggu. Montong babalecetan sia setan. Wawasan sia geus aya dina dampaleungkeun aing. Babejo nyusul ku jurus padingdang. Ki Ardaim tanemalan. Manehna terus jingkrak. Nyingkahan peureup bah bejo anu nyuruntul teu beda we ti panakol bedug. Manehna tacan wanieun males narajang.
Lantaran otakna keur muter dipake mikir kumaha carana pikeun nandingan anu jadi guru. Mun dilawanan ku ulin Cimandiri nyaeta hasil ciptaanana pribadi. Teu katoong baris pihasileunnana. Ieu sababna nu mata Ki Ardaim gawena teh ngan cungcat-cingcat we ngepeskeun panarajang dina ulin padingdang. Tapi nya kitu gampang pisan kateguhna. Ngan bubuhan dina ngalakukeunana kacida cepetna. Dina robah-robah gerakanana ngan sakilat. Manehna masih keneh untung bisa nyalametkeun dirina tacan kabeunangan ku Bah Bejo. Dina waktu Ki Ardaim nyingcat deui, biasana mah Bah Bejo sok terus nyuruntul nyusul tepus. Memang kitu ijiranana Ki Ardaim harita. Tapi kalawan teu disangka-sangka, Bah Bejo sakalieu mah manehna henteu terus nyusul tepus, tapi ngajorelat motong jalan, seolah-olah nutup ruang gerak Ki Ardaim. Anu tumerapna ka Ki Ardaim, teu kira-kira ngaranjugna. Manehna rikat ngajorelat deui ka tempat tadi, tapi gerakan suku Bah Bejo kacida cepetna. Sakilat manehna motong deui jalan, bari nyamberkeun dampal sukuna. Nu antukna dua bincurang jadi diadu. Anu pikeun Ki Ardaim eukeur mah aya di pihak anu ditarajang, turug-turug eleh seseg eleh weweg. Teu beda we ti pancar diadu jeung tihul. Anu antukna Ki Ardaim kedebut datangna nangkuban. Modar nama Raim. Bah Bejo ngagero, dampal sukuna geus diangkat pikeun nenjrag sirah anu keur ngudukung. Tapi lain deui ngaranjugna Bah Bejo. Lantaran manehna kabuktian kalah nenjrag taneuh satakerna. Joreng Ki Ardaim dina waktu anu sakilat manehna ngagunakeun gerakan pesing merungkut hasil ciptaanna pribadi. Saterusna manehna ngajol dina gerakan kasintu mabur. Bari teu poho ngabajeg heula keuningna Bah Bejo ku dampal leungeunna anu disangigirkeun. Anu tumerapna ka Bah Bejo jadi ngagurubung, keuningna asa potong. Ngan bubuhan manehna kuat, manehna teu ngagebruk labuh. Waduh, kurang ajar sia. Kawalat sia ngalawan ka guru, hah? Bah Bejo ngagorowok. Nafsuna asa jadi beuki ka indit, boga rasa dicampelak kudu jadi murid. Duh, hapunten Pak Guru, kapaksa kuring teh. Ki Ardaim bari ngahegak, setan sia. Bah Bejo nyuruntul dina gerakan badak Cihea. Ki Ardaim anu memang geus apal kumaha kahebatanana anu jadi guruna dina gerakan badak Cihea. Manehna kalawan pinuh ku kawaspadaan, ngajega dina sikep ngadago. Persis dina waktu Bah Bejo rek nubruk, Ki Ardaim ngagentak cingkrak ngencak. Manehna teu males narajang, tapi ngagentak ngajorelat balik deui ka tempat tadi. Ngabarengan gerakanana Bah Bejo anu geus mengkolkeun badana kakencaeun Ki Ardasim. Kukituna gerak tipu Ki Ardaim memang hasil oge. Sasat jingkrakna ukur salasa. Sageus ayeuna manehna aya di tempatna tadi, kakara manehna ngagilek nyerong enca anu saterusna ngaheatkeun tenggelanana. Kana punuk Bah Bejo anu sasatna keur nonggongan ka manehanana. Ari kejeret punuk Bah Bejo kena panimpug. Manehna lain ngudupruk, tapi ieu mah kalah ka Malik anu saterusna nyuruduk dina gerakan bagong bayangan. Sanajan bener harita Bah Bejo kabeunangan deui tak-takna ditimpug. Lantaran rek mepeg sirah mah Ki Ardaim teh teu luaskeun. Tapi sirah Bah Bejo teu burung we ngajedag kana dadana sarta dua dampaleungeunna ngakencet kana igana. Ari jedak. Ari Ki Ardaim ngaheungeu mati ngadeg. Saterusna badanna ngagigeg koleang. Gobot bae. Manehna rag-rag nangkuban bari teu eling di bumi alam.
Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teudeun di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.